Pokoknya ciri-ciri nu nginjem duit mah babaturan lila jual ngawa nanyakeun kabar. Terus biasanya diawali dengan kalimat nu sok-sokan sopan geuning misal assalamualaikum duh punten sate acana nah eta babangusna eta. Asa iya anjir asa aneh geningnya budak ngora babaturan ngechat sopan gitu. Piraku we assalamualaikum aduh punten sate acana abdi bade ngajak futsal liar kan we. Padahal mah nya maneh mun nginjem duitnya santai we gitu. Tetap jadi diri sendirilah menggunakan bahasa sayana. Ieu mah arina grup WA ngomongna unyang anjing goblok kadang sok ngirim link bokep tah. Ari giliran nginjem duit ngomongna assalamualaikum duh punten kan aneh. Urang ge kan noek nolakna jadi bingung nya. Ieu saking seriusna urang mah nepi ka neangan tutorial na Google tah cara halus menolak nginjem duit. Eta jigana nu nginjemkeun nempo tutorial heula. Nya cek urang ge tadi padahal mah nya biasa we gitu misal, "Hello, rek nginjem duit euy." Nah mun kitu mah urang ngajawabna babari kan, "Eueuh euy." Eta. Hampura ya lain nyindir ieu nya da emang faktana kitu gini. Nya urang